Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Hawazaroti Yulianti ti kelas 11-2. Dinten ieu abdi bade nampilkeun atanapi ngadugikeun sajak anu didamel ku abdi, nyaeta anu judulna Sakola Kuring. Sakola kuring lain saukur ngeunaan saragam, lain saukur neangan babaturan, lain saukur neangan kadaharan, tapi oge tempat kuring neangan pangajaran. Sakola kuring, sakola anu agamis, tempat kuring diajar adab tur elmu, sangkan jadi jalma anu boga tujuan hirup. Sakola kuring miboga juta-juta paninengan anu moal pileuleyan nepi ka kuring jadi jalma bener pisan. Sakitu wae anu tiasa abdi dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.